Assalamualaikum. Jadi ayeuna abi bade abang ka mana? Kebon awi puncak. Kebon puncak awi. Puncak Angin. PAG Puncak Angin Gelebug. Ikuti selanjutnya. Jalan posisi rada nanjak sakedip. Jeung di calana. Kok kolor cabe teh. Kapit. Halo. Beri barolong anjing. Mantap cabe teh. Nanjak. Tanjakan 2000 cabe teh. Jadi ayeuna abi namanya Dogi pos hiji. Padahal saung Mang Cucu aja betanya. Saung Mang Cucu. Ah ieu mah euy nangeuh euy. Ieu capek. Ayeuna teh abi bade ameng ka Puncak Angin. Udah capeknya jadi istirahat lah. Pos hiji guys. Halo guys, abi ayeuna ameng ka Puncak Angin. Jeung rekan-rekan udo, rekan iseng. Wah, cabe teh. Aprak-aprakan. Hah. Wah, batur. Jadi abi nembe Dogi ka kebon awi. Guys, sabi teh. Wey. 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 Jadi kita akan memasak mie ya. Jadi orang ayeuna teh rek masak Mie guys. mie. Kocak bensin tinggal euy. Ai kompor mah aya cabe teh jeung panci. Coba anu cetrek-cetrek. Ngan dicetrek-cetrek yang sehurung komporna teh minus bensinnya cabe teh. Kacau. Minus. Buat ram heula nya punya. Urang gede atuh gedean deui. Saung teh butut tinggal di mungkeun. Mangga. Soal ini. Gitu teh. Guys, jadi ayeuna urang rek dino hemok. Cigah penek anjir. Nu gawir. Pip. Pokoknya ya digawir mah ada hari mah aduh. Tapi teh. Tos lah dugi dieu pageto. Ndok kuatut ndok. Di bung. Disambung di. Time